horenganan diwali teh aya kesejukan, aya cai di jero hate teh aya caian, ilmu makrifat eta cai. Ketika ilmu makrifat ngaranna hikmah dikaluarkeun, sanajan kukumaha ge tetep we jelema ngarasa sejuk bae. Sebab lawan caina bening, caina bersih ma'rifatullah wa rasul. Ketika eta teh digambarkeun cai ilmu makrifat, ketika dikaluarkeun hikmahna, kabeh jelema ngarasa sejuk, ngarasa tentrem, ngarasa ngeunaheun dicarekan, ngarasa ngeunaheun dicarekanana, ditiupan ngarasa ngeunaheun ditiupanana. Deuk kumaha bae sebab nu kaluar teh cai herang. Lamun cai herang kaluar, nu deuk mandi butuheun, nu deuk nginum butuheun, nu deuk masak butuheun, ka cai herang kabeh butuh. Wah hese-hesena ku ari cai herang, ku ari cai teh steril, make mesin hayang timbul cai herang. Ku hese-hesena cai herang wari. Lantaran polusi. Baheula di sawah, urang nginum cai sawah ge aman bae. Baheula ti urut kitu kebo eta ngeunah bae. Lantaran polusi kuari coba-coba urang. Nah ialah kesejukan batin para wali Allah, aya makrifatan disebut hikmah. Eta teh bagaikan cai nyana teh ngawean ka dieu cacing mah teh ka dieu hayu ka dieu hayu urang bebersih nu matak bebersih kudu dicai, bebersih enggak di akhirat. Tolong kiai dulu kan buka dakwah ya, kan saya juga pernah ngundang kiai yang waktu itu bayarnya kecil, balik lagi kan kiai. Jangan banyak omong lu. Tolongin gua nih ngomong teh cai teh ngomong Masya Allah Karim ngan teu kadenge ku urang. Okos aya manuk merak keur nyabutan buluna, cabutan buluna dicabutan. Datang beberapa hewan nu ngomong, manuk beo rak kunaon eta bulu dicabutan. Ieu cenah cekna ngabahayakeun. Hei, maneh teh terkenal di dunia dengan keindahan bulu maneh. Ketika maneh disapa ku manusia ngajerebebeg, jelema tersenyum bagus amat buluna merak. Ketika maneh lempang, bulu dijerebebengkeun, kabeh ngerasa senang geuleuh bulu maneh. Justru cek jana ieu dicabutan teh lantaran teu eureun-eureun. Ketika kapanggih jeung jelema kula ngajerebengkeun bulu. Ketika jelema makin ngalem ka kula makin dijerebengkeun. Horenganan ieu teh ngabahayakeun. Kula hayang kapanggih jeung jati diri kaula nu mantak dicabutan bulu kula. Nah, cak manuk beok sia teh ku bodo-bodo teuing. Bebeja ka manuk-manuk sejen euy. Tuh aya manuk tuh merak keur nyabutan buluna sakitu bagusna, sakitu indahna. Ieu terkenal nanya teh aku kaindahan buluna ku ari keur dicabutan. Daratang kabeh kadanya. Kunaon ngaku naon kana deui sia hook eta hook. Henteu aing mah hayang nyawa ka jati diri aing cabutan ngunyan. Nah, ku ari tuh manuk merak geus gundul, geus teu bisa ngajerebebeng. Tuh manuk merak bloon geus teu bisa ngajerebebeng. Tuh manuk merak bodoh geus teu bisa ngajerebebeng. Ditanya deui, cek beo teh kok kitu amat? Iyalah asli ka aing. Aslina aing keur menikmati hirup. Ngeunaheun ku ari hirup lantaran jelema geus teu melu ka aing-aingan sakadar jeung Gusti Allah hungkul. Hirup boga kanikmatan ketika teu boga bulu. Keur aya bulu, aing diriung-riung jelema bae. Dipuji-puji jelema jeung aing naga hayang kapuji. Ku hari aing geus senang ka Gusti Allah. Eta manuk merak ngomong. Mantak asup lamun jelema ngajerebengkeun bulu eta ngaranna Kiai Merak nokos. Merak eta nokos kitu ngaranna. Satungtungnyana asa aing. Hei. Eta mah hebatnya sabuluna. Aing kan. Oh, hebat kan?
aing satungtung kos gitu kana neraka cak manuk merak kuari aing geus nikmat geus bulu geus jelema merak bundul asal kapanggih jeung merak bundul geus tah ku sebab kuari geus teu dianggap nyana ka Allah bae mantep orang hirup tanu mantap satungtung orang boga bulu ku jelema bakalna ieu dipuji-puji bae urang senang kana pamujina bahaya nu batak jelema di orbit diorbitkeun dina kori ngorbitkeun suara jeung makharijul hurufna neraka ceramah nyana teh keur ngaorbitkeun kemonesan nyana dina hukum jeung kehebatan nyana jahanam encan wau ka Allah masalah lamun geus ditoler-toler merak bundul karak lamun geus kiai geus teu ngajerebebengkeun buluna ka karak nu sugih teu ngajerebengkeun buluna ka karak pejabat geus teu ngajerebengkeun buluna ka karak hiji Allah bulu mah bulu bae tapi ulah maelu ku bulu ka Allah eta kan bahasa merak lain lalagan ku hese-hesena cak manuk merak teh aing teh ieu hese jasa lantaran pujian-pujian ti jelema lain lalagaan maka kulantaran kos kitu ku aing dicabutan urang kudu berani nyabutan bulu nu aya di awak urang demi untuk ma'rifatullah wa rasul lamun encan nyabutan bulu moal bisa kajen ku kumaha ge wauh jeung Allah sebab sapopoe urang kapanggih jeung jelema waduh kiai pinter amat irung bekah waduh baju pendi gagah amat saya teak enggak jahanamna ge kerakna deui eta mah jahanamna ge kerakna deui belah dituun kerak naon teh kadinya asal asal geus kos gitu asal kiai dipuji atuh saya teh eta bulu teh ngabahayakeun cabutan bulu kena wauh ka Allah lamun geus dicabutan karak jelema geus eueuh anu mandang mantap ku waliullah mah leuleuweungan heula geus leuleuweungan heula geus teu dianggap ku jelema karak dibere ku Gusti Allah ilmu marifat ketika geus aya ilmu marifat balik deui teh mah bulu mah sapada dicabutan doang engke mah manuk berak kembali deui nyana geus teu nganggap ka bulu karak di dieu leuwih hebat merak nu ieu jeung merak nu itu lain deui nu itu ngajerebebengkeun hayang kalem nyana mah geus ngajerebengkeun geus teu nganggap ka bulu sebab pernah dicabutan ku sorangan gambaran ibadah ka Gusti Allah lamun can bisa nyabutan bulu-bulu nu aya di urang sugih cabut kasugihan urang boga jabatan cabut jabatanana urang boga kitu predikat kiai cabut ka kiaianana kenakeun batur teh ngahinakeun ka urang kena batur teh teu nganggap ka urang karak lamun geus batur teu nganggap ulah dionang sama kiai kos kitu ieu senang urang masyaallah aing geus teu dianggap geus aing maning dianggap ku Allah bae kajen ku manusia mah teu dianggap jeung lain pan tatangga teu nyahoeun aing kiai masyaallah aing geus kebal sebenarnya jadi kiai nyana hajat aing teu diundang tahlil goblok meureunana pajar lain kiai meureun aing suratan ku nyana kepada yang terhormat tetangga yang goblok emang kamu tidak tahu bahwa saya kiai kok yang lain diundang saya enggak gedean mana kiai saya dengan kiai yang kamu undang ditolol tuh coba kita kan kiai tolol eta mah gitu Masya Allah teh malah lain merak-merak acan jaketro teh mah meureun geus kikikan Pak merak ona merada aya batik-batikan cabutan bulu urang nah lamun urang geus bisa nyabutan bulu karak iyalah lain lalakon sapoe dua poe sabulan 2 bulan satahun 2 tahun ngaranna dalam rangka suluk cabutan urang datang ka nanaonan hirup kubatur dibajar hebat-hebat ilmu ja ilmu nu Allah kubatur pajar gagah beja gagah nu Allah kubatur batar sugih ja sugih nu Allah kubatur bajar pajar hebat nu Allah aing mah jauhna naon hakikatna mah ja isuk pageto bade cawokot ku Gusti Allah naon hartina aing atuh dihareupeun Allah atau mah hanya anggapan-anggapan jelema bae nah geus nyabutan bulu mah bakal kos kitu
Tapi lamun encan nyabutan bulu. Alhamdulillah di hadapan kita ada kiai yang akan memberikan ceramah, ialah Kiai Haji Fudholi. Pakai DRS itu dapat. Waduh, saya kuliah lama itu. Ntar saya nggak ceramah kalau nggak pakai DRS. Kiai tolol tuh. Geus maning bubar geus ulah didengekeun tah geus. Bulu mah diterap-terapkeun malah malin merak-merak acan ieu mah. Tuh, mantap aya bahasa manuk merak kunjungan. Tah ieu lah. Urang kudu bisa jabutan bulu. Engke geus wau jati diri urang ka Gusti Allah kakarak di dieu boga hikmah. Lamun urang geus jadi berhikmat, ibaratna cai bersih. Ketika cai bersih kan ngomong cai kadieu. Mantap hubul kholqi, cinta makhluk. Cuman cinta makhlukna lain hayang dibere, lain hayang dipuji. Hubul kholqi, cinta ka makhlukna teh li irsyadihim wa li ikhrajihim an zulumatit tabai ila anwari arwahihim. Jadinya teh resep ka makhluk teh deuk dituduhkeun besi can nyahoreun wudu, can nyahoreun salat, besi can nyahoeun ka Allah li irsyadihim wa li ikhrajihim an zulumatit tabaihim. Ieu perwatakan anu jahat anu jore di awak maneh. Hayu kade urang bersihan, kade bersihan hanya nu boga makrifat, nu boga hikmah, anu caina bersih lah, anu bisa ngabersihan watak-watak anu salalah. Ila anwari arwahihim, supaya rohna cekas sakumaha aslina baheula. Nah, ngararomong ngorenganan masyaallah karim. Ulah disangka henteu ngomong. Ieu batu-batu ngomong, kayu-kayu ngomong, sakumaha Kangjeng. Kangjeng teh kan disapa ku batu. Assalamualaikum ya Rasulullah. Batu salam. Kayu tangkal korma ka Kangjeng Nabi assalamualaikum ya Rasulullah. Onta ka Kangjeng mah. Assalamualaikum ya Rasul. Mau ka Kangjeng Rasul assalamualaikum ya Rasulullah. Ya Allah ya Rabb. Ih, geus buku jin ka Kangjeng Nabi mah. Assalamualaikum ya Rasulullah. Mentek aya di Al-Qur'an surat jin. Nah, ieu teh hayang dibere penerangan, diutus kita nyampekeun beliwani walau aya. Tah, kos kitu mentek haji pendek ge kamari aya nu gaib teh anu kitu. Bebe jajan. Kuntianak kayaknya. Emang sajurusan lamun urang ngawirid surat jin datangna jin. Mun urang ngawirid kitu ilmu kazuhudan engke urang teh hayang nanaon. Urang ngawirid anti tembak bakalna urang moal terak ditembak. Urang ngawirid ka dunia nyana ngawirid ka kuntilanak kan kuntilanak. Babaturanna kuntilanak. Sajurusan. Entah nyawa tilok sih dan kakuburan nyawa tilok sih. Batu raing kabeh teh kieu. Ang rajana. Tah, ieu. Jadi ngaromong kabeh. Sesuai jeung karakter manusia. Manusia ngabogaan karakter etalah nu kudu dicumponan kabutuh. Lamun mata resep kana neuleuh nu indah-indah hayang dicumponan ka butuh mata. Ceuli hayang adenge suara nu merdu-merdu hayang dicumponan ka butuh ceuli. Irung watakna hayang ngambe nu seungit-seungit hayang dicumponan perwatakan irung. Letah hayang ngarasakeun nu lazat-lazat jeung nu ngeunah-ngeunah hayang dicumponan. Zakar asal hudang hayang dicumponan ngomongnya. Jangan kau biarkan aku. Jangan dia ngomong sarua bae eta. Ulah pajar teu ngomong eta kos kitu. Ngomong suku leungeun ngomong kabeh sesuai jeung kebutuhan-kebutuhanana. Nu mantap urang teh sapopoe teh neangan jang nyumponan kabutuh. Kanyahoankan gerage ulah waka ilmu makrifat, ilmu pasti bae heula cek Imam Ghazali.
engke kadituna bakal ngajaokeun ilmu marifat. Jelema bakal neangan naon nu dibutuhkeun ku nyana, bakal ngadeuketan nu bisa nyumponan kana kabutuhnyana. Sebab ketika jelema lapar berarti butuh dahar, neangan nyana restoran, neangan nyana warung nasi, warteg. Hayang minum, neangan nyana di mana kafe, hayang kopi misalnya, hayang teh misalnya dan lain-lain sebagainya. Neangan jang kebutuhan nyana. Nah, ketika hayang kawewe, nyana ge neangan bae. Di mana? Ieu di mana? Ieu nu bisa di mas kawinan. Terus eta mah menormalkeun nu teu normal di mana aing kudu meuli, di mana aing kudu meuli. Mulai geus teu normal geus. Aduh, duit dengan ge aya 50.000. Wah, berarti si Mbak bisa dikredit eta mah kos kitu. Ya, 1 kali paket 3 kali bayar. Oh, enggak apa-apa. Eta kan kebutuhan. Nah, berarti kan geus kos kitu tah asal jelema karep asal jelema neangan kitu, asal jelema neangan restoran lapar, jelema neangan kafe berarti hayang nginum, jelema neangan disesuaikeun jeung kabutuhnyana. Saha nu bisa jumponan kabutuhnyana nyana tentrem, berarti kiai lempang ka pemerintah berarti aya kabutuh. Berarti aya kabutuh kajian kumaha teu kudu dicaritakeun, aya kabutuh 100% kajian kumaha. Ketika pemerintah datang ke kiai, satu sarua pemerintah ge aya kabutuh. Ka kiai teh aya kabutuh. Kabutuna wallahu alam mungkin ai pemerintah endeu ka kiai mah deuk ngaji, oh masalah. Deuk ngaji mah atuh masalah. Mungkin bae minta nasihat, oh masalah ngaji keneh ngaranna. Datang ka kiai teh hayang persahabatan bae lantaran aing mah teu bisa ieu teh ibadah. Lah hayang ngawauhan kiai bae sugan bae di akhirat ku wauh mah engke rada kagupai-gupai, oh masalah. Kabelah dieuna aing hayang wauh ka kiai jang nyumponan ka hayang aing butuh ka kiai eta sebab aing deuk naek di dewan, aing deuk naek jadi gubernur, aing deuk naek jadi bupati. Ieu mah penjahat. Tinggal di daerah bae kuari. Kiai ge datang na ka pamarentah teh apakah deuk ngaji? Maknya deuk ngaji kudu ka pendopo. Eueuh konsepna ngaji ka pendopo. Eueuh konsepna. Berarti teh di balik ngaji ada udang di balik kutang. Nah ini. Geus kadeuleu. Nu lelempangan di mana bae cek Imam Ghazali lain cek kula. Tangun hartina kula atuh. Ngan bacaan konsep-konsep ulama-ulama ahli hakikat seperti eta. Lempangna di mana? Etalah nyana keur jumponan kabutuh nyana. Lempangnya di dinya nyana keur boga kabutuh di dinya. Nyana keur lempang di dinya nyana kabutuh na dinya. Jelema di partai berarti aya anu kacumponan nyana ketika di partai kajen ku kumaha ge. Sebab jelema lamun henteu kacumponan moal hayang di partai. Moal hayang kajen ku kumaha ge. Sebab naluri manusia selalu gitu. Nah, nu paling bahaya dina kolbu teh ieu aya lelembutan kolbu teh ngomong di antarana nafsul lawamah aya hawa kahayang teh kudu dicumponan. Ketika dicumponan bungaheun nyana saha sih nu bisa nyumponan nu mendak jelema teh deuketna jeung si kacumponan kahayangna. Jelema deket jeung sieu kacumponan kahayangna. Jelema deket jeung sieu kacumponan kahayangna. Moal bisa dipaksakeun si ieu kahayang deket jeung ieu tapi beda, henteu bisa nyumponan, moal bisa deket kajeun ku bisa mental kajeun ku kumaha. Bisa mental kahayang hawa ngaranna. Nah, ieu teh deket amat ka dieu aya kacumponan kahayang ieu. Kiai ieu pengusaha deket ka kiai eta. Pengusaha yang deket ka kiai berarti hayang aya anu dicokot di kiai ilmuna. Lamun kiai ge deketan nu sugih berarti kiai aya kabutuh jang nyumponan ka hayang kiai sebab kiai teh ya boga kahayang. Oh, nu sugih nu bisa nyumponanana. Weh, dalit katanya kadina dalit. Nyaos ya dalit. Dalit teh mukhalid. Mukhalid teh dalit. Dalit teh kental. Tidak bisa dipisahkan. Sebab bisa kacumponan. Nah eta teh kos kitu tah.
mentek awwg lantaran nyana bisa nyumponan kabutuh urang ge bisa nyumponan kabutuh nyana, maka terjalidah hubungan cintrong. Nah di sini ada trisno, aduh itu sari kebutuhan. Nah ieu keur carita urang hirup teh kitu bae kajen kumaha ge saha nu bisa memenuhi kebutuhan aing deket, ketika butuh deket geus teu bisa kacumponan kabutuhan anak bila perlu pepegatan aing mah sia teu hayang aing geus hayang wau guru tinggal guru babaturan tinggal babaturan teu hayang sebab naon geus teu kacumponan ka hayang aing nu mancak lamun lain lillah babaturan teh henteu karena Allah aya retakna bae kajen kumaha ge sebelah pihak teu karena Allah mah sebab aya kahayang kacumponan kabutuhna, ketika teu kacumponan kabutuhna geusaan. Inu bahaya ketika kahayang diteruskan baik wari hayang jadi RT, hayang jadi RW, hayang jadi lurah belian jelema demi kahayang, hayang jadi bupati belian hulu jelema demi kahayang, hayang jadi gubernur belian jelema demi kahayang, hayang jadi presiden belian hulu jelema. Inu bahaya demi kahayangna kumaha bae carana nu ngahalangan bodoh, nu ngahalangan sikat. Iyalah hawa lelembutan hate urang teh ngomong nginaheun mun aing jadi presiden kumaha bae carana jadi duit aya di aing kekuatanna dibeli ku aing polisi dibeli abri dibeli jeleban ternama dibeli penting aing jadi presiden kajen ku kumaha ge ieu kan jahat kahayang teh seperti gitu. Nah dengan puasa kahayang-kahayang urang teh kuari dieuweuh-euweuhkeun hayang dahar lain lalagaan ka Allahkeun gerage, hayang nginum lain lagi ka Allahkeun geus urang kuari mah nginum geus wani henteu dahar geus wani urang teu dahar jima ulah mending di ka Allahkeun heulanan sapira ti pajar datang ka magrib ta eta urang teh keur bojona kos kitu teh anggapan Gusti Allah lain lalagan aing nyaho kahayang sia sebenarnya sia lapar tapi nu dideuleu iwati keagungan aing masyaallah lain lalagan geus ku aing pokona sia dihampura sakabeh dosa sia sebab sia geus nahan lapar lain lalagan aing nyaho sebenarnya sia hayang nginum kajen kuku bahagia sia teh hayang nginum aing teh nyaho tapi sia demi aing wani sia henteu nginum beuh nungguan maghrib malah manggis kieu bae jemput angel jasa jam amau ieu jam terek jam genep puter lain sia abah jam genep urang ngadaguan 10 menit Masya Allah tapi urang keur main catur 10 menit eueuh nanaonan nonton TV 10 menit beuh nanaonan tapi dek buka ngadaguan 10 menit asa 10 tahun bae percis kos ngadaguan dek kabogoh dak ngedek datang abogoh datang geus kieu deui diputer bae kitu sia jam ku aing udah deui anu ngalangan ngawas urang mene aing datang geus kahalangan ku sia jelema teu puguh teu karu dicarekan tiupan beben aing datang tiup udah datang ka eta kotokan di jalan tiupan dek datang ka bogoh teh upus gitu angel terasa dek datang jam angel tapi pakai maksiat sakeudeung